Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dang wadai sarang sim kuring mang oleh dina dongeng Sunda anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 5. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana mana ka anu nuju ngaranapan kasusah insyaallah kedap deui oge kenging kabagjaan tur kabungah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos teu micin-micin waktos deui anu teu karos bakal nyarerek. Yuk urang dangukeun sasarengan kumaha jucung ngeunaan si Ebod Jago Tanjakan episode 5 teh. Yuk mangga sanggeus di bejaan kos kitu ku Mang Suminta si Ebod teh tuluy geus teu ngaliekan deui ka arah si Mamen jeung si Ceper pamuda baragajo di lemur Cipasir eta teh anu salah sajana keur aya dina kaayaan teu inget di bumi alam kapayahan ku panarajang ti Mang Suminta. Ebod jeung Mang Suminta anu tadi geus ngaleos teh eta petempatan teh tungtungna nepi di buruan imah si Ebod. Sanggeus nepi kitu teh Mang Suminta ngomong deui ka si Ebod, "Jang, lamun ujang hayang diajar silat kawas amang tadi mah gampang jang, ukur ngagerentes we kana hate kayak amang datang ieu ka dieu. Yuk imah ujang kan?" Cek Mang Suminta bari tuluy nanya ka si Ebod. Si Ebod nya ngawaler ditanya kitu teh ku Mang Suminta, "Naon Mang? Ya mangga bumi abi tapi nya kieu we awon gitu. Abi mong doaan." Cek si Ebod. Mang Suminta tuluy ngomong deui, "Ngati jang lah. Kan tadi geus di bejaan ku ujang teh. Ujang di dieu ukur doaan jeung nani ujangnya. Mauna." Cek Mang Suminta, "Mohon Mang. Mang bade we enak." Cek si Ebod teh. Mang Suminta unggek tuluy ngomong, "Ya jang. Ya jang ya. Emang bade we heula ya. Duh, ieu nuhun pisan nya. Mun teu dibantu ku ujang mah ieu mah kagaleuh ieu bako ya." Cek Mang Suminta bari nempokeun ka resek anu si bako tadi anu karek menang meuli ti warung Ciyoyo. Sanggeus kitu mah Mang Suminta tinggal leos ninggalkeun eta buruan imah si Ebod. Si Ebod ge nya masuk ka jero imah atuh da pasti bakal ditatanyakeun ku ninina maona domeh manehna radali lah di luarna. Cak urang teu heula ngeunaan si Ebod anu geus balik ka imah. Ayeuna caritakeun ngeunaan si Mamen jeung si Ceper anu tadi geus ngalaman tatu dumeh tadi geus adu jajaten jeung Mang Suminta. Si Mamen anu masih kene pingsan teu inget di bumi alam teu dihudangkeun ku si Ceper, digeuing-geuing ditepakan pipina teh. Men orang men anjing siapa mereka anjing orang cuk si Ceper bari nepakan rada tarik pipina si Mamen.
Si Mamen teh antuk nama ditepak-tepak gitu pipieun aku si ceper antuk nama manehna hudang barinya rada muringis si Mamen teh manehna hudang aduh ber ber aduh nyari aduh cek si Mamen bari tungtung namanya cengkat kudang bari nyekelan sirah jeung dadana si ceper ningali kaos kitu teh kuat mainna teh ngangkat nyekel leungeunna si Mamen tuluy diangkat si nanangtung odang men odang mas sarewana dia anjing odang ayo balik anjing rame anjing anjing arak nugget tinggal sauyeup deui goblok anjing Mamen atuh ujang ayo dicengkatkeun diangkat eta si Mamen ku si ceper cung nangtung si Mamen teh sanajan manehna masih keneh sadar teu sadar dumeh bieu pingsan langsung dicengkatkeun hudang nangtung ku si ceper sanggeus kitu teh si Mamen dikaling ku si ceper bisi ngundubruk pingsan deui sajajalaneun si Mamen jeung si ceper teh ngomong aing dendam anjing manggil deui ewas eta anjing saan tadi teh nu kolot jeung nu budak teh kata sarwana anjing lah cek si ceper bari manehna ngaling si Mamen sarua si Mamen ge pok-pokana teh kawas kitu oge anjing awas ku aing asa aing kanyari aing yo panggil deui ku aing mah sia dengge anjing lah kolot teh anjing aduh nyanyaudan kieu ulah aing aduh cek si Mamen bari nyeklan hulu tukangna anu tadi geus ditajong ku Mang Suminta teu karasa waktos teh nyareleng poe ganti poe minggu ganti minggu bulan ganti bulan tahun oge ganti tahun teu karasa geus ngaliwatan 5 tahun kocapkeun si Ebor teh ayeuna teh geus jadi rumaja anu lumayan kasep tur geus henteu tata lanjang teu di baju deui ayeuna mah daek di baju tur celanana ge calana pangsi warna bodas. Tah gitu pemirsa dongeng ti Sim Kuring dinten ayeuna. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kamu oge pangbebenah kana manah. Kanu nuju ngarandapan kasusah tong hilap ngagaleuh lisah. Yeuh pemirsa supados teu nyangkolong teuing kan waktos. Yuk, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.